bisa nyarios sapoe-poena loba zikir apa loba cacahan, loba zikir apa loba kongres kongko beres wujudna jadi ge dua jaho. Masya Allah, eta rentan jeung setan. Naon sebabna? Kadang-kadang eta di dinya urang karak biak 2 batang rokok, kopi segelas, biak 2 RT diomongkeun. Agur-agur. Gibah eta ngaranna mah. Ieu mah lain ieu mah ngomong sabenerna ge, ngomong sabenerna cenah ho. Tah, tapi ngomongkeun batu. Wah. Dengan orang bisa ngaragap nikmati Gusti Allah, introspeksi muhasabatun nafsi, kira-kira orang ieu sapoe penak leungeun urang loba nyekel Quran apa loba nyekel HP, loba mencet tasbih apa loba mencet HP. HP ting bae tah benernya bisa tanjopeng eta bener. Oh YouTuber mah nya tidak lepas daripada HP. Apa mana? Allah balik Allah ya Allah wafir lana. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin summa naslahu mimma immahin faja'alahu fi qararin makin. Ashhadu an la ilaha illallah dzul quwwatil matin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul habibul karim. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sadaqallahul azim wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-mukarramun bil khusus kepada guru kita yang mulia Al-Ustaz Mansuna, Kiai Ridwan beserta berjamaah, Kiai Yani beserta jamaah. Kita doakan mudah-mudahan para kiai ditambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus sahibul bait Abaji insyaallah ya. Abaji Herman Suherman, kita doakan mudah-mudahan sahibul bait ditambah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anu mana wangi ayeuna sahibul bait ngundang ke para jamaah sadayana dalam rangka haul pun abah tinggal bindawati. Mudah-mudahan almarhum anu parantos ngamba di alam makbaroh dihampura samudaya dosana, ditampi samudaya amal solehna. Mudah-mudahan makbarona didamel ku Allah taman daripada taman surgana Allah Subhanahu wa taala. Putra putri binantu beserta cucu mudah-mudahan dijadikan putra putri anu soleh turun solehah. Hadirin muhallilin rahimakumullah, segala puja dan puji kita limpahkan kepada Allah Rabbul Izzati. Rahmat beriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi kita yang mulia, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika keluargana ke sahabatna. Mudah-mudahan sholawat salam ieu netes ngocor ke urang sadaya selaku umatna, amin ya robbal. Bi ihtisaril kalam sing berbada sekedar idhalus surur da sahibul bait, alangkah lebih baikna dina tahlilan ieu seetik dikasih jeta
Mau'izatil hasanah. Kita berangkat daripada fatwa Imam Ghazali, ulama kurun 505. Beliau mengklarifikasikan kepada kita sebagai manusia menjadi 3 klarifikasi. Nu pertama cek Imam Ghazali, manusia teh golongan nu pertama annasu yadhkurunal mauta lakinnahu ba'idum minallah. Cek Imam Ghazali nomor hiji, golongan manusia yadhkurunal mauta eling kana kematian lakinnahu ba'idum minallah, tetapi manusia ia ba'idun jauh jeung Allah subhanahu. Manusia model naon pas kumaha ieu jelma nomor hiji golongan manusia pertama cek Imam Ghazali, jelma ongko eling kana kamautan tetapi jauh jeung Allah. Ieu jelma sapoe-poena waktuna beak pake mikiran ngurusan istilah cek urang Cisokamah berangkat poek balik poek ngabelaan hardina. Ieu jelma ngudag-ngudag dunia, dina pikiran, dina hatena ngan ukur dunia kumaha carana urang teh hayang boga imah bertingkat, duit banyak berlipat, kendaraan mengkilat, istri cantik memikat, bahkan pengen jumlahnya 4. Mantap. Nu hiji beuki coklat, nu katilu begina alpukat, nu kedua alpukat, nu katilu berkat, nu kaopat sakarat. Ini katilu maksudnya. Ia jelma waktuna baik beak ukur mikiran dunia jeung udag-udag dunia. Sedangkan orang selaku umat Islam ada kewajiban bagi umat Islam apa? Yaitu sehari semalam melaksanakan sholat 5 waktu. Ini ada tiap-tiap waktuna pakai ngurusan dunia, pakai ngudag-ngudag dunia, sehingga dohor tebenang, asar nyata terkena, maghrib isah kemana bawa, subuh kebablasan. Ieu jelma dina otak pikiranna kumaha ieu duit loba, kumaha ieu tanah nyata loba, nyata ukur dunia dina pikiranna, sehingga lila lali nyata lalai untuk menegakkan sholat ibadah ke Allah subhanahu. Mun jelma model kos ieu wajar cek Imam Ghazali asup kana poin pertama, yadkurunal maut lakinnahu ba'idum minallah. Inyana tia jauh ka Gusti Allah. Naon sebabna? Lantaran ate pikiranna kana dunya sampai ninggalkeun sholat. Sedangkan cek Gusti Allah dina Al-Qur'an, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allah. Batuk. Lah kabanyuna soalnya. Cek Gusti Allah, wa may yaf'al dzalik sing sahajal mana berani ninggalkan salat ku gara-gara urusan dunia. Wa may yaf'al dzalik sing sahajal mana berani ninggalkan salat ku gara-gara keluarga, dengan urusan keluarga, dengan urusan dunia, sehingga anda tak bisa meninggalkan sholat, berani melarikan sholat, faulaika humul khasirun, maka jelma eta tergolong manusia yang rugi, imma rugi dunia, lebih-lebih rugi akhirat. Naudzubillah min dzalik. Imam senajan urang keur naon bae ge, keur susah, keur kumaha posisi kondisi urang, waktu sholat mah sholat insya
ngomong orang dekat musola, dekat masjid, dekat yang pesantren, insya Allah pasti waktu sholat beduk di masjid benar. Orang dia gitu orang dia. Aku tanda. Aku waktu sholat beduk ayat. Dari mana ke mana ya? Ayat nata. Ngomong kuari masjidnya bagus. Pokoknya dibagusan. Itu ya, lu paling tampil kuduna nama itunya Pak RT ayah jarona ayah jaro kudu tampil dah bil khusus tidak pengajian malam pengajian di mana bapak-bapak malam naon malam Sabtu malam Selasa namun pengajian malam Selasa rame bos kia rame gimana rame ya orangnya ngayakeun ke sieu supaya eling ka Gusti Allah intina ulah sampai urang teh ninggalkeun son khawatir cek Imam Ghazali ieu golongan manusia pertama lakinnahu ba'idum minallah jauh jeung Gusti Allah lantaran berani ninggalkeun salat. Ketika kurang introspeksi nomor 1 nomor 2 cek Imam Ghazali manusia wa aksamun nasi salah satu kuari nomor 2 azani annasu yadhkurunal mauta lakinnahu yahsal mauta. Cek Imam Ghazali manusia nomor kedua yadhkurunal mauta eling kana kamautan lakinnahu yahsal mauta. Tetapi ieu jelma nomor kedua golongan kedua yahsal mauta sieun kana maut. Naon sebabna ieu jelma sieun kana maut? Lantaran rumasa anjeunna tiap babalokot jeung dosa imma dosa dohir wa imma dosa dosa dohir model mata celi biwir leungeun seluruh anggota urang mun urang tidak bisa mensyukuri bisa jadi berbuat maksiat naudzubillah min. Coba orang introspeksi muhasabatun nafsi mata orang nikmat di Gusti Allah bisa ningali alhamdulillah. Kira-kira Pak urang ye mata urang sapoe-poena loba ningali Quran apa jujur ya jujur ki akal bener itu jadi aya ki akal segala soalna berarti bagi kana nyatu ya kiainya aya ki tombak aya ki akal ki centong azza Allah mata urang nikmat di Gusti Allah introspeksi muhasabatun nafsi jawab dengan jujur biar tidak ada dosa di antara kita. Kata siapa? Kata gitulah angin. Jangan ujo besok supir dia buriang. Akur. Kata supir berani enggak mau lah. Ujo buriang kiai urang aja dah. Allah gare bagus lagi ya. Jadi nikmati Allah bisa ngadenge. Coba Pak urang introspeksi sapoe-poena ieu ceuli urang loba ngadengekeun pengajian apa loba ngadengekeun cacaan batur. Pengajian bener ya bener. Pengajian apa cacahan? Cacahan. Oh, ngajilah karena cacahan gitu ya. Rapi. Tapi Allah sumut urang dewi urang nikmati Gusti Allah bisa nyarios introspeksi muhasabatun nafsi sakira-kira ya supaya urang jujur ya dewi urang bisa nyarios sapoe-poena loba zikir apa loba cacahan loba zikir apa loba kongres kongko beres wujudna jadi dua jam Masya Allah eta rentan jeung setan naon sebabna kadang-kadang eta di dinya urang karak biak 2 batang rokok kopi segelas biak 2 RT diomongkeun agur-agur gibah eta ngaranna mah ieu mah lain ieu mah ngomong sebenarnya ge ngomong sebenarnya cenah ho tah tapi ngomongkeun batu wah lengan orang bisa ngaragap nikmati Gusti Allah introspeksi muhasabatun nafsi kira-kira orang ya sapoe-poena lengan orang loba nyekel Quran apa loba nyekel HP
Loba mencet tasbih apa loba mencet HP? HP ding wae tah benernya bisa tanjung peng eta bener. Oh, YouTuber mah nya tidak lepas dari mana HP. Apa mana? Insyaallah. Ya. Ya dengan urang ya masyaallah. Oh, orang tanya geserkeun pakainya mencet tasbih minimal pada sholat isya. Allah. Maca tasbih 33 kal, maca hamdalah 33 kal, maca naon deui? Allahu akbar takbir 33 kali. Tah, ieu golongan kedua cek Imam Ghazali. An-nasu yadhkurunal mauta lakinnahu yahsal mauta. Ieu jelma sieun kana maut lantaran rumasak babalokot jeung dosa imma dosa kerasa wa imma henteu karasa sehingga dengan rumasak anjeunna tiang rumasak babalokot jeung dosa waktu dan hari-harinya diisi dengan baca lebih-lebih ayeuna teh merupakan bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat amal soleh, maka Allah akan lipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Alhamdulillah. Cek kiai tia cek guru urang lazimkeun dawamkeun ketika bulan Rajab baca Robbi gfirli warhamni watub alayya. Osok dibaca Mang Osok. Di mana dibaca? Di mana bacaan? Di mana? Video doangnya. Azallah. Bagus, Pak. Ayeuna di penghujung daripada bulan Rajab. Nah, eta baca Rabbi firli warhamni watub alayya. Sabaraha? Penting 70 kali. Berang 70, sore 70, isuk-isuk 70. Opat penjuru kurang baca eta istighfar khususna di bulan Rajab. Geus baca manggeus. Kiraha tadi. Aduh, aya waktunya urang eta ke penting urang lobakeun baca istighfar Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni ilahi. Masih Rabbi firli warhamni watub alayya 70 kali di bulan Rajab ya orang ya supaya orang asyuk cek Imam Ghazali manusia kedua lakinnahu yahsal mauta jelma nomor kedua poin nomor kedua jelma sieun kana maut sehingga dengan risieun sekana maut anjeunna sapoe-poe waktuna dipake ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Nu terakhir nu katilu alhamdulillah gitunya. Nah terakhir nu katilu cek Imam Ghazali an-nasu yadhkurunal mauta lakinnahu turjil mauta. Manusia golongan yang ketiga cek Imam Ghazali yadhkurunal mauta sieun eling kana kamautan lakinnahu turjil mauta. Tetapi manusia yang ketiga ini mengharapkan dengan kematian. Ada golongan manusia yang sangat mendambakan, menginginkan kematian. Lain golongan urang ieu mah Pak. Naon sebabna? Lantaran pandangan dan anggapan manusia golongan ketiga ieu yang dinamakan kematian itu bukan sesuatu yang menyeramkan. Kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Tetapi kematian itu adalah satu keindahan, pintu keindahan yang akan kita bertemu dengan Rabb Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sesuai dengan hadis baginda Nabi, al-mautu rohatul mukminin. Al-mautu rohatul mukminin, bahwa kematian bagi orang mukmin adalah rohah, kenikmatan, keindahan, otw-na orang-orang mukmin. Indah intiqalul alam ilal alam, maut eta pindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Sehingga dengan pindahnya ke dunia alam fana menuju alam akhirat, alam abadi, akan bertemu dengan zat ilahi Rabbi, satu kenikmatan, satu keindahan,
sehingga memandang golongan ketiga manusia, golongan ketiga, cek Imam Ghazali, bahwa kematian merupakan keindahan, kenikmatan. Ulat siapa? Lil mukminin, bikin jelma orang-orang nu beriman ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang kabehan dianggap jelma mukmin ka Gusti Allah. Jeung urang doakeun mudah-mudahan jeung yakin apa tinggal maut mawa iman, Ibu Rodiah maut mawa iman, sehingga dengan keimanan itu Allah buka pintu surga dan Allah tutup pintu neraka. Bi barakati umil kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja tausiah dari Jaduli. Kurang lebih diapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur kenuhun kapun guru yaitu Kiai Jaduli anu atas nasihat jangan ke orang sedayana. Mudah-mudahan aya manfaatna ka orang sedayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo acara selanjutnya yaitu zikir tahmid dan tahlil insyaallah akan silsilah akan dipandu yaitu guru orang adalah Kiai Mansuna kanggo doana yaitu insyaallah akan dibawakan oleh guru orang yaitu Kiai Ridwan. Padanya waktu wal makan tafadhol bil hurmah.